Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tah dina dinten ieu simkuring bade ngabagikeun aya nama ceramah Sunda anu bertemakan ulah ngaku cinta upami teu milu sunnahna. Tina sateu acana tong hilap like, comment, share sareng subscribe. Melikupat kaciganea dibungkusna ku asepan tepang deui jeung nu kasep tea anu moal aya babandingan. Aya ucing lulumpatan moro beurit ka kolong ranjang, sateu acan urang ngawitan walar heula salam abdi meh umur panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Hadirin anu dimuliakeun ku Allah, alhamdulillah dina dinten ieu urang tiasa kempel dina raraga Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat sareng salam mugia salalamina ngocor ka junjunan urang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi anu janten panutan urang sararea. Nabi mah panutan dina sagala rupi akhlak. Ibu bapak terang teu kunaon urang kedah ngarayakeun Maulid, sabab ieu teh bukti cinta urang. Tapi cinta teh ulah ngan saukur dina bibir hungkul, ibarat pamuda ngarayu mojang, neng akang bogoh ka neng, nepi ka laut oge bakal direnangkeun. Ari pek pas hujan badag dititah ku si neng nganterkeun seblak, si akang ngejawab, aduh neng tiris euy bilih asup angin. Eta mah cinta palsu. Kitu oge ka Nabi ulah dina bibir hungkul. Allah parantos ngadauh dina Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Saenyana geus aya di diri Rasulullah teh contoh anu hade pikeun maraneh. Janten upami urang ngaku cinta ka Nabi, tingali akhlak urang sapopoe. Nabi mah jujur, urang mah sok sakali-kali jujur, sesana kumaha situasi. Nabi mah tawadu, urang mah kenging arisan saeutik wae ge hayang siga sultan. Nabi mah getol salat tahajud, urang mah hudang jam 4 teh sanes wudu tapi neangan HP bilih aya WA ti grup RW. Hadirin anu dipikah hormat, Maulid teh momen pikeun charge iman. Ibarat HP, iman urang teh sok lobet. Upami HP lobet mah gampang, tinggal colokeun kana listrik. Tah upami iman lobet, colokeun kana sholawat, colokeun kana pangajian, ulah dugi ka HP-na iPhone panganyarna, tapi imana masih Nokia jadul anu ngan bisa SMS hungkul. Kasimpulana hayu urang jadikeun Maulid Nabi ieu jalan pikeun ngomean diri, sing langkung nyaah ka keluarga, sing bager ka tatangga, sing ulah poho salat 5 waktu, ulah nepi ka sibuk nguruskeun dunya tapi poho ka anu maha kawasa. Mugia urang sadaya kalebetkeun umat anu kenging syafaatna di yaumil akhir, amin ya Allah ya robbal alamin. Jalan-jalan ka soreang meuli kupat jeung karedokna, sakedap deui abdi bade mulang mugia manfaat ceramah pondokna. Aya hileud dina daun, hileudna hileud bulu, sateu acan abdi tamat nyuhun, hapunten bilih aya kecap anu teu lucu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.